Nurul Iman Kiai Duduy atau Allah umroh amin. Sohibul Fadilah Al-Alim Al-Alamah Akhirna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Bidin Bahdudin sami orang doakeun mudah-mudahan sing panjang yuswana sing sehat badana santrina sing jadi ulama amilin mampu menyelamatkan umat nyabat teknologi tiwari justru kemusikan dan kemenapekan tanpa ayat para pemimpin umat bahaya luar biasa. Para hadirin oge aparatur pemerintah Kapolsek atau mewakili terutama Kahina Al-Mukarram Bapak Haji Idris selaku kepala desa Kisah, mudah-mudahan aja sing sehat panjang yuswa amin. Seorang pendekar di pemerintahan desa yang sangat mencintai agama. Para hadirin anu sami dihormat, saterasna para santri Pondok Pesantren Nurul Iman, mudah-mudahan sing caang hatena kuy di pondok maraneh jadi ulama sanggup untuk membawa umat menjadi hamba ansieun ka Gusti Allah. Para hadirin, kehadiran pondok sangat penting. Naon sababna? Anu bisa nyegah bahaya akhlak nu bener ngan ukur pondok pasar ujian anak beda nu berangkat ke pondok karak 2 bulan di pondok Bali ka imah babaturan geus kawe sementara hareupeun eta santri gagalo disebut naga sandre butuh nyorang ngaji ilmu mantek di jeung qodiyah as-sandri budugun ari sandri eta budug para bapak padahal eta qodiyah sing tukang ngaji mantek ngaranna qodiyah mumalah tingali dina kenteng sandri jadi as-sandri budugun teh lain kullu sandri budugun ba'du sandri budugun wa ba'duhu ghairu budugin sawareh sandri budug sawareh henteu tinggal hitung jumlah santri loba jelema nu lain santri loba santri loba keneh lain santri nu saeutik teu budug kabeh berarti loba nu budug mah tan kurang sia nu lain santri bener ka bapak geus kadinya bae eta paham cik tukang ngaji ilmu mantek ngaranna qodiyah muhmalah pamisluhal muhmalah tusalbiyah di annaha fi quwwatil juz'iyah dari tingali tu di luhur kenteng. Para bapak, para hadirin, tapi ingat santri ujian seperti itu merupakan proses santri rek diangkat derajatna di Gusti sebab teu aya ujian jeung cobaan kecuali eta jelema diangkat derajatna ku Gusti semakin hebat ujian semakin tinggi martabat eta jelema. Mangga para bapak hebat santri naon sababna teu aya naman arana pondok kudu tawuran bener teh Pak sebab di pondok lain sakadar ngaji didedek santri salatna berjamaah ijieun kiai lamun santrina teu daek gilaeun ijieun teh nu matak naon sababna santri mata karasep naon sababna santri balik di pondok balaweunhar atuh tukang berjamaah subuh bener teh Pak coba di sekolah mah guru sanawiyah negeri guru aliyah negeri pun kan dari abdi loba marondok guru aliyah eta baralangsak para bapak da eta hekes ka subuh kebenaran wae coba santri corek anu santri kebenaran alhamdulillah santri mah subuh geus sudah leres Pak balik di pondok ngajak masyarakat kanggo berjamaah subuh alhamdulillah masyarakat berbondong-bondong salatna berjamaah kiaina pangbeungharna masyarakat lagi daya santri beunghar ku ilmu beunghar ku duit beunghar ku pamajikan bener eta nu boga pamajikan 2 santri nu boga pamajikan 3 kiai eta mah cenah kiai pamajikan hiji HKTE himpunan kiai takut istri HKTE himpunan kiai takut
panjang Quran ngajarin kan dulunya fa in khiftum alla ta'dilu pawa lamun anjeun sieun teu berbuat adil cukup hiji wae ai si beunang ngaranna berangan mana lamun kieu bukan kan hiji kieu berangan. Para bapak para hadirin anu sami di kawarman insyaallah abdi ngayakinkeun mengapa desa Ciharua kaya sebab kotasan mengapa di kampung Balaksa sebab eueuh sandrian ieu urang kabeh para bapak nempel nepong eta ka santri eta kadak jadi santri komo lamun geus jadi kieu ulah ragu-ragu hei santri maneh kana abdi kumaha mau jadi dokteran kecil dia jadi SPDI nah SPDI sarjana pamere dosen eta kita maca patumuin wa ilapala abdi sok ngetes ketika kadar ulama sada acan berangkat untuk maka dites para bapak aya wa ilapala macana wal apa semacam tadi kita baca 40 mungkin man mata wa alaihi sholatu fardin lam tukdo wa lam tukda anhu dibacana min matin corek umurin akhirnya gagal ini jadi mahasiswa pendidikan sadar ulama nah calon ulama itu betul semacam sapina acan benar gak pak? iya dong penerek kan dan nyawa sholatnya sholat kosor calon kadar ulama itu padahal gus SPDI diajak ke Mekah sholat maghrib di kosor kikuing ayeuna sholat kosor kudu 4 rakaat cik sapinah wa antakuna ruba'iyatan lan yen ono ya sholat kanjen kosor ikut sholat kan bangsa bapak mun 4 dohor jadi 2 asar jadi 2 isya jadi 2 maghrib ulah jadi 2 gerok kalau panjangan di kosor aku nges di kosor mah jadi hiji setengah haji kumaha usolina di hiji setengah gampang usul di fardhu maghribi sarakaat setengah Allah daripada sholat maghrib sarakaat setengah aning samingguan haji mah macam-macam sholat samingguan macam-macam aduh gampang usul di fardhu maghribi Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Allah Akbar ngaranna sholat rapel anu bisa gitu kan bersantri pak bener tak ya Allah ya Rabbi aing ngarang bagus di luhur jelema dihandap keneh di surah almarhumah Makiai Ukon eta disebutna lang layangan jelema dihandap di luhur euy maran SPDI S1 S2 teu nyaho di abdi mah aya anu sakola S1 S2 tamatna jadi dagang es mambo bukan malah nges ngaji bet kuda sese abdi ayeuna rek diberi gelar profesor alhamdulillah musepakat MUI kita kasih gelar karena beliau itu adalah untuk mengajar perbandingan mazhab dalam rangka untuk mempersatukan dari semua ormas Islam antara lain Nahdliyin, TOE, kemudian Muhammadiyah lewat kitab Muqaranatul Mazahib perbandingan mazhab. Alhamdulillah dia 8 tahun ngajar tamatna kamari abdi diusahakeun ka Jakarta direstui ku Ma'ruf Amin ketua MUI Fatwa Pusat untuk Pak Kiai Mamur Jawawi jadi profesor. Alhamdulillah di doktoran masih gila di tahun 2003 kurang lebih 15 tahun ketika menyikapi gerakan Aceh Merdeka. Abdi ditanya ke profesor-profesor di IPB bagaimana sikap para kiai salafi mengenai gerakan Aceh Merdeka. Cikuin tanya, dia seorang Aceh, apa sih maunya? Itu ingat abdi kan keterangan dina takrib Bang Dudu dibaca dina bab bugot itu bahwa pemerintah pusat teman rek aya melarang ke pemerintah harus arsala aminan rasulan fatinan yasalunahu amma yakrahuna tanya masyarakat yang ingin memisahkan dari negara kesatuan dari faktor apa sampai ingin memisahkan itu tanya orang Aceh begitu pas abdi bicara seperti itu alhamdulillah diterima oleh semua profesor di PB ngomong nak itu penemuan yang hebat penemuannya Pak Kiai kenyain balik penemuan Pak Kiai itu malina takrib siapa tipu penemuan takrib baca ada penanya tidak takrib ini dapat ngomongin coba ini kita perlu benar ke para bapak numata pola khawatir
eta kamari simkuring kita ngaji pakar ekonomi tu aya di Cibinong anu ngaranna gedung internasional ngaranna Pakansarinya itu di Pakansari seluruh tokoh-tokoh nasional kumpul mengenai masalah riba kitu ngeriba mah gampang itu asal geus ngaluya aya riba liadi riba nasiah eta rupana riba liadi teu apal sia teu apal kor ditapal dicontohan ku geuring ya lamun beas dijual kana daging embe di mana riba emas dijual kana beas teu barang riba lamun teu kontan leres Pak kumaha aya musuh kumaha haji eta Pak Habibi ngajual kapal anu aya di Bandung teh kana beas 500.000 kilo 500.000 tonnya pan eta hutang menang teu eta mah lain ngajual beas kana haram kan ai kapal mah lain kana haram saha nu ngagorogotan kapal lain yang ngajual kapal kana haram kumpul Pak masalah politik aya nu mata alangkah keliruna paham sekulerisme hartina paham sekulerisme paham jalma anu memisahkan antara kehidupan beragama berbangsa dan bernegara kiai cik paham sekulerisme cukup ngaji takrib anu babna bab toharoh cukup ngaji bab sholat bab zakat bab puasa bab ibadah haji bab iktikaf teu kudu kiai ngaji bab ekonomi wah iya paham sekulerisme anu paham eta buatan dari kaum Zionis internasional anu disebut paham Yahudi beres Pak kiai mah aya kabeh na ahli politik aya mata kamari kuring aya ngomong di Cibinong ketika sarasehan aya Padiki ngaranna pembicarana tilu hiji Tibin Badan Intelijen Negara anu kedua Kapolres anu katilu simkuring anu ditanya orang mahasiswa atau wartawan latar belakang pendidikan Pak Kiai dari apa saya dari IDS apa IDS Institute Davang School karena Institute Davang School sekolah hadapan latar belakang ditanya dari mana pendidikannya IDS Institut Davang alhamdulillah bicara politik dikui bukan hanya pemerintah yang tahu politik ini paham sekulerisme juga cukup kiai tidak perlu bicara politik foreign arah politik benang orang-orang non muslim betul itu mungkin coba ngomong kiai nanti pakai politik gubernur bisa jadi si Ahok benar Pak maka kamari kuring langsung bicara haram pemenang angkat pemimpin anu tercinta karena agama alladzina in makkannahum aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur mereka yang kau angkat menjadi pemimpin mereka yang benar salatna anak kedua anu kaluarkeun zakat anak katilu amar ma'ruf anu kaopat nahi munkar Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 4 hiji dibicarakeun Pak dipanjang lebarkeun dina kitab takrib dipanjang lebarkeun dina Fathul luar biasa mana menurui budayakeun Fathul Muin ulah anti kuring tersepet jelema ka anti Fathul Muin gitu jelema naon eta gitu para bapak para hadirin politik aya dina Fathul Muin bahkan namun kiai tina kana politik pasti dihakan politik malam ya'dil politik akan abu politik malam ya'dil politik lamun kiai tina kana politik pasti kiai bakal dihakan ku politik udah abah mati babahu lagi ramai milih anggota legislatif sok nyolok nomor 2 ayo lagi nomor 2 wek tinggal salapan nomor 2 PDS ayo PDS partai damai sejahtera berarti kiai ngedukung PDS gara-gara kiai nanti nyaho karena politik lamun jelma teh nyaho karena mau pasti bakal dihakan mau malam yahdil asad akalahul asadu lamun jelma teh nyaho karena mau dihakan mau tunggu mau pajarkeun domba dome begini saya cukup ya mau para bapak hadirin subhanallah ragu-ragu santri siap anda jadi doktor untuk masa yang akan datang dan menghidupkan kitab Fathul Qorib jeung Fathul Muin tingkih nu bener sing aji laras Pak moal aya ilmu anu hebat anu seperti ilmu fikih lamun aya nadina monyet panggilna monyet ngaranna manahna laras lamun panggilna bagong ngaranna bayangan lamun lutung ke semuanya tapi hidup nampang gagahna suhili itu lamun manuk panggagan hiberna ngaranna alap-alap laras
namun anu pangseulitna di antara sejumlah misik minyak naon ngaranna minyak misik, maka sejumlah ilmu anu panghebatna moal aya seperti ilmu fikih wakam rihin yaquh wala kamiskin alim alim wakam kairin yatir wala kabas moal aya manuk nu hebat terbang anu seperti alat-alat moal aya ilmu nu panghebatna seperti ilmu mata kelamun ayah jalma wasiat budak abah wasiat sabah mudang kok ngenang jum kiai bikin ke kiai ahli fikih ulah ke kiai alfiah nyumbang kiai alfiah kemudian ya tapi kudu ngaji alfiahnya kudu sebab bikin beberes bacaan para hadirin kaum muslimin untuk mencetak masyarakat mukhosyah ilallah pondok pesantren duh haji pan abah magus kolot makaji ke kumaha tuh aduh bagus ke sekolah ngaji saya Zakaria Al-Ansori masuk pondok usia 80 tahun. Saya Zakaria Al-Ansori itu guruna Syekh Jainuddin Al-Malibari, guruna Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar guruna ngaran Pak Muin Syekh Jainuddin Al-Malibari. Syekh Jainuddin guruna Sayyid Bakri urang Mesir ngarannya Anatul Thalibin. Ari Sayyid Bakri guruna Mama Gudang, guruna Syekh Muhyi anu di pamijahan sok dijarahan. Itu eta muridna Sayyid Bakri nu ngaranna Anatul Thalibin. Ari Mama Gudang muridna Mama Gentur, guruna Mama Gentur. Ari Mama Gentur guruna ajengan Ki Harasas. Ari ajengan Ki Harasas guruna Mama Ki Ukon Ki Guru Kuring. Jadi kuring kalau membuka cerita ilmu fikih kuring Ki Mama Ki Harasas, Mama Ki Harasas Ki Mama Gentur, Mama Gentur nyaita Ki Mama Gudang, Mama Gudang Ki Sayyid Bakri, Sayyid Bakri Ki Syekh Jainuddin Al-Malibari, Syekh Jainuddin Ki ditunake Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami Ki ditunake Syekh Zakaria Al-Ansori. Alhamdulillah eta nasab kiai. Para bapak, para hadirin, nu kolot kudu ngaji. Nek asup ke pondok bagus sebab eta ngaji bikin geus kolot bekal sebab kabeh geus kolot mah berarti geus barek pasaran geus kolot mah tereh maot kabeh bener teh Pak pangari maot teh bekalna cuma ilmu jeung ibadah sawah redok moal kabawa istri denok montok moal kabawa imah di tembok moal kabawa nu geulis moal kaais bener teh Pak imah gedong moal kagendong eta bah suri aki-aki boga ciptaan lagu pagendong di mana bener gak saatnya boga ciptaan lagu pagendong basuri karena beres menang 2 tahun nyiptakan lagu pagendong paeh tak basuri dikuburna di Depok di Timah Kuring para bapak eta basuri oke andai kata surip cuma ilmu jeung ibadah sebab cik Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali cik Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah para bapak nyebutkan annal ilma wal amala rafiqa fil qadri ilmu jeung amal batur anjeun tatkala anjeun geus asup ke jero kubur ulah khawatir ditanya ku munkar wa nakir ilmu belah katuhu bakal ngajawab amal belah kenca bakal ngajawab datang munkar wa nakir cenah suarana kos nyeredeng tenang we da boga ilmu, boga amal, hormat munkar wa nakir nage. Para bapak, para kiai begitu pas datang munkar wa nakir, munkar wa nakir. Ngobot di jero kubur tiluan. Saya kan duaan, orang ilmu eta jalma. Saya eta saurang di amal eta jalma. Ditanya munkar wa nakir, tuan-tuan siapa? Saya munkar wa nakir. Mau apa tuan-tuan datang ke tempat ini? Saya delegasi dari Allah. Iya, mau apa? Saya mau tanya yang mati, tapi saya bingung. Menurut laporan malaikat Israel, mau sorangan, tapi mau ngagojot tilu. Saat kebangan nu dua dia ngarencangan, dijawab kuring ilmuna, kuring amalna, mangga gerakannya, kuring nu bakal ngajawab. Subhanallah. Abdi teringat karena kisah Imam Sibaweh. Imam Sibaweh seorang pakar ahli nahu, jawara ahli nahu Imam Sibaweh muridna Imam Khalil, mata tokoh besar di ilmu nahu kedua Imam Khalil dan Imam Sibaweh. Para bapak begitu Imam Sibaweh maut, Imam Sibaweh ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, Imam Sibaweh sere bahkan munkar wa nakir ditepak Pak, ditepak tak-takna munkar wa nakir
maneh make kakek nanya dewe. Coba aing nanya man robuka pangnarkibkeun pangerabkeun kos Mas Andre Nurul Hidayah we sorogan ngerab aing man jadi naon ngerabna robu jadi naon atuh mun karwana kita ngerab di jero kuburan. Masya Allah eta ulama Pak sok ngerab gampang ngajalpan robuka atuh mun karwana ngaji jurumih ge henteu ngaji mutamimah henteu kok mau ngajalpi ya henteu ya mah ditanya mana nyaman robuka ditanya deui aya rempeyek eta mun karwana anu gagah teh akhirna mah rempeyek diuk jawab geura erap kumaha robuka aduh permios akhirna permios cenah mama aduh berangkat atah teu wangian eta ngajawab bebega. Masya Allah mual ayah hamba nu hebatan seperti mun karwanakeun Gusti gitu ditanya ku abdi man robuka aya geus kitu kumaha atuh abdi ditanya deui atuh maneh mah kos nu teu nyaho bae pan eta jelema nu hebat anu mere predikat ka aing Araful Ma'arif Imam Sibawi subhanallah itu manusia nu boga ilmu manusia nu tukang ngerab. Masya Allah para bapak mata kudu timu eta ngerab ge nya santri yang mana sekolah wara eta ngerab subuh-subuh aku ngerab beres tadi kuring santri 80 nu ngerab aya 20-an ngambek habis-habisan itulah dianggap remeh latah takir sayan yuhatakor parubbama asalati damal ibar ulah sok menghinakeun barang kecil kadang-kadang maneh kapelat lain ku tulang kebo apalagi kan kusuk tulang naon tak kitu deui dina ilmu ke para bapak ngaji lamun nak amil nahu amil heula itu sing rajin pan aya geuning keterangan jadi salima kun kal kantra wala takun kal beca artina kun kal kantra maneh hirup kudu kaos kantra sok dipikan iki kantra baheula mah kudu kantra surawaksi we santri kudu kaos kitu wala takun kal beca ulah kaos beca nagong be udah numpak teh dekeun leumpang nah gitu ya ge santri kudu kan kantra ayo sama sendiri subhanallah eta santri anu optimis bakal hasil anu dimaksud nyatana belajar ilmu Allah ilmuna bakal asup ka jero beuting santri ti beuting loba hudang indi tina tempat sare morok tempat sujud mujasmedi ka pangeran angkatkeun dua panangan di tengah batur keur sarare kurang salat 2 rakaat atau 4 rakaat pada sholat karak ngadua ke Gusti nun Gusti pangeran abdi diantara sejumlah santri abdi pangbalatna daya tawe ku belat-belatna nepikeun ka 4 tahun ngajina amil keneh wae ditanya ku kiai kasep geus nanti ka mana ngajina wa khamisuha ismul madhari tengah kiai ngaki madhari aki abdi di sana ceng terus di kemana ngajina mama wa khamisuha ismul madhari mas daris ya ismul madhari deui teu nyahoan kiai ngaki madhari kan di kapur ki madhari bina-bina pan di magae banget magan Quran wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wajib qala kan untungnya aja itu lain jeung abdi jeung abah abdi banget ka bina-bina sia wajib dia wajib ini orang wa idz qala teh wajib qala kunaon sia wajib qala orang mana keunyeun wajib para bapak para hadirin ayo mencari kita kaimah haji ieu abdi sukai ka anak abdi kumaha eta deh gampang jangan hati nama ngadang kita be 20 mah kita be 20 makanya panaya hadisna as-sholatu nurun hadis arba'in anu ka 23 was-shadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatan laka aw alaika kullun nas yaqdu tabai nafsihi aw mu'tikuha aw mubikuha hadis arba'in baca santri mata hadis arba'in talar ka meumpeuh leutik di mana alar geus kolot teh kana supaya kana hate para bapak as-sholatu nurun salat anjeun sanajan khobariyah eta maknana insaiyah salat jadi cahaya maksudna lamun anjeun hayang loba ilmu asup ka jero beuteun anjeun sing loba ngalaksanakeun salat jamaah maghrib
jamaah Isya terus ngobrol pas maghrib pan core-core na santri terus maghrib ngobrol aja tuh slogan Quran slogan Fathul Qorib mengenal batas maghrib eta waktu mubarakun mabainal isyain antara isya dua waktu nu berkah teh antara maghrib jeung isya insyaallah nek nalar antara maghrib jeung isya dapat jadi kiai kudu katahalan Quran kudu katahalan itu Fathul Qorib kudu katahalan enggak mau ditanya kumaha eta kiai mun teu katahalan para bapak para hadirin kaum muslimin sebab seorang santri kudu boga hujah aya nama loba Pak ngaku nama geus jadi kiai sorban gede horeng beuteuna kosong ku ilmu agama mata kelata gurona kasyabun nuqiyah jangan kau tertipu dengan baju yang bagus fainahu maka sebenarnya baju anu bagus bakal bersih ku sebab sabun para bapak nyakitu deui dalam maki wali kadang-kadang potongan kos kiai abdi pernah katipu dibulak-balik leungeunna kos belum opat orang asa abdi mama aya giliran jadi imam taraweh jadi persilakan kanggo jadi imam alam karo dibaca eureun jadi al-fatihah alam karo kaifa ta'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin mahum teh amin bangsat teh amin geus amin teuy orang offset dina arsala alaihim kuna toeron imam ghairil maghdubi para bapak maka tadi kuring geus maca hadisna sayati ala ummati zaman dina sahih Bukhari tinggal hadisna qalilun ulama'uhu katsirun khutba'uhu kayak bakal datang ka umat kula saeutik nu jadi kiai saeutik laras pak tukang pidato pabalaka eta anak abdi Haji Asep karang pada pidatona paling keundang ke waktu muda di Jakarta diundang lah lumayan duitnya ditanya kamu pinter berpidato dari mana gini Pak saya sering dengar di TV coba Bapak mau dengar pidato kamu di TV hakikat puasa membentuk manusia yang bertakwa intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan kalau di bulan ini diberikan kelulusan rezeki jangan lupa di sana ada hak-hak anak yatim janda-janda tua orang-orang jompo yang tidak mampu yang hak itu harus kita berikan kepada mereka bulan ini penuh berkah rahmat dan ampunan si kuing hesek eta mah pidato jeung aja lalu antep ketiga kan boleh ya Pak ya boleh sih tapi kamu bukan hanya pidatonya saja kamu harus berilmu alhamdulillah polisi ayeuna nya walaupun pidato tapi paling terngajina alhamdulillah abdi kamari diminta Bupati Kapolres sampai Pak Imam Zawawi untuk menjadi Dewan Hakim ketua Dewan Hakim alhamdulillah mangkali juara ke-1 Kemekah juara ke-2 menang motor hebat harganya 20 juta juara ke-3 menang motor harganya 15 juta kemari para bapak alhamdulillah harayangan karena ilmu Allah lah kabehnya aya sebenarnya dina ilmu Allah aya dina Quran nansi itu aya dina Quran benar Pak matematika ilmu bahasa aya dina Quran wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum Allah geus ngajarkeun ka Nabi Adam sakabeh bangsa Nabi Adam seorang nabi yang rasul jago bahasa nuluwi jago di Nabi Sulaim nu mantap jadi kiai dia kudu pinter ulah bahasa Sunda we bahasa Indonesia kudu pinter pun bisa bahasa Inggris kudu pinter laras Pak abdi teh Nabi diundang ke Singapura untuk ceramah diundang ke Tanjung Pinang pakai bahasa Inggris dan ditanya ku babaturan di Mekah you can to speak English tiba-tiba mah becus teh maneh ngomong Inggris abdi ngajawab I can speak English a little becus I ngomong Inggris tapi saeutik
kumanehna ditanya, if you can to speak English, you must read ente newspaper. Lamun ente betus ngomong Inggris, coba pamacakeun surat kabar. Kiku ingkang dia mister, what is your name? Dia surat kabarna. Ngaran maneh saha? My name is Clivyu. Nama saya Clivyu. Nah kadang abdi, what is your name? My name is MZ. Nama saya MZ. Makmur Zawawi. Where is you from? Orang mana maneh? I from to Indonesia of Bogor. Saya orang Indonesia, tepatnya di Bogor.